Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya yakun Allahumma rizqni min ulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi wa aftah li bi ma'rifatil ilmi wa sayyini ababa fadlika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal sawiji. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun banyu kang kidik. Wa katsirun lan utawi banyu kang akeh iku al-qalilu banyu kang kidik. Madunal kullataini banyu kang orang-orang kulah. Sinama teh ma'u banyu itu wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani banyu orang kulah paksaro mangka hale leuwih akeh. Ayeuna al-qalilu utawi banyu kang kidik iku ya tanajasu dadi mutanajis ya qalil biwuqu'in najasati kalawan katibaane najis fihi ing dalam qalil. Wa ilam yatagoyar lan sanajan ora barobah ya qalil in goyah gitunya dirinya. Jadi dilogatan ku sanajan lain kulamun gitunya, tapi dilogatan ku sanajan. Wal ma'ul kasiru lan utai banyu kang akeh iku layatan najasu banyu iku layatan najasu ora dadi mutanajis ya maul kasir illa idza tagoyaro angin tatkala barobah opo tok muhu rasane maul kasir aw launuhu atau warnane maul kasir aw rihuhu atawa ambene maul kasir. Sundana bismillahirrahmanirrahim. Faslun narutosna ya pasal sahiji. Faslun narutosna ya pasal bade martelakeun kana ngaranna cai. Mana rupina al-ma'u ari cai qalilun eta cai saeutik wa katsirun sareng ari cai loba al-qalilu eta cai saeutik. Madunal kullataini cai anu kurang tina dua kulah wal kasiru mangka wal kasiru sareng ari cai loba kullatani eta kurang tina dua kulah atau banyu dina sakulah paksaro mangka barianan leuwih loba. Al-qalilu ari cai saeutik al-qalilu ari cai saeutik ya tanajasu eta jadi mutanajis ieu cai saeutik teh biwukuin najasati ku katibaana najis fihi dina cai saeutik teh. Wa ilam yatagoyar sareng sanajan hanteu barobah ieu cai saeutik teh. Jadi gampang katibaan najis si cai saeutik mah itu nya henteu katibaan ku naon-naon wae. Katibaan najis atau kompol atau naon gitu mangka eta najis cai saeutik teh mah. Wal ma'ul kasiru senah ayeuna ari cai ari ngaran cai anu loba wal ma'ul kasiru sareng ari cai loba layatan najasu eta hanteu jadi mutanajis illa idza taqayyara angin di mana-mana barobah nonto muhu rasana cai anu loba teh aulanuhu atau warnana cai anu loba aurihuhu atawa ambeuna cai anu loba. Tegasna ari cai teh aya cai saeutik jeung aya cai loba. Ari cai anu saeutik nyaeta cai anu kurang ti dua kulah sareng ari cai anu loba nyaeta cai anu dua kulah mangka leuwih loba. Jadi cai sakulah mah heuh keur sakulahkeun mun dua kulah mah berarti leuwih ti sakulah gitu we nya lurusna mah. Ayeuna ari cai anu saeutik eta cai mutanajis cai anu katibaan najis teh mutanajis kusabab katibaan najis sanajan hanteu barobah eta cai teh jadi teu aya tarik penerimaan oge barobah eta cai teh kitu nya. Ari cai anu loba eta moal itu nu tadi ari ngaran cai saeutik ayeuna ari ngaran cai anu loba eta moal jadi mutanajis angin di mana-mana barobah rasana warnana
itunya di mana-mana baroba rasana warnana sareng ambeuna eta si cai mangka cai loba teh jadi mutan najis. Nah ya pertambahna tadi teh ya cai alkolilu jeung alkolilu cai saeutik wal mulkasiru cai loba nya itu. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat pasagi ya misalkan urang nek nyieun kulah yaitu dina tempat anu pasagi kumaha tempat pasagi teh nyata kotak. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat pasagi nyaeta sasi ku saparapat panjangna sasi ku saparapat palayuna nu muncung ka luhur teh salama mun teu kahandapna kitu nya sasi ku saparapat jerona sasi ku saparapat setengah meter atawa 1 meter kurang gitu pang itu lopat mahnya. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat buleud tadi mah cai loba dina tempat pasagi kotak teh ayeuna dina tempat buleud atawa bulat Indonesia kitu mah nya eta sasi ku satengah rubak teh tengah buleudna 2 siku satengah jerona 2 siku setengah berarti aya 1/2 meter gitu berarti 1 meter leuwih. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat juru tilu naon tempat juru tilu teh nyaeta segitiga teh anu segitiga geuning juru di luhur juru di sisi deui tah eta segitiga tilu nyaeta mun digambar kurang mah gambar segitiga lah gitu. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat juru tilu nyaeta 2 siku satengah sasiku satengah palayuna 2 siku satengah itu panjang kaluhurna sasiku satengah palayuna 2 siku jerona eta 2 kulah ngaranna jadi nu buleud di dieu dijieunna kana 2 kulahkeun dina naon teh juru tilu dijieun 2 kulah berarti 2 kulah teh ngaranna teh nyaeta cai anu leuwih tina sakulah. Ari cai sakulah mah nyaeta kurang ti 2 kulah mun cai 2 kulah berarti leuwih ti 2 kulah teh itu nya. Wallahu alam bisawab.